Assalamualaikum. Aduh, Pak. Acan ayah. Mohon, aduh, hampura. Aduh, aing di mana yang duitnya? Delek itu. Tadi dia kaki aing. Wadoyo, Pak. Emang, Pak? Alhamdulillah Wadoyok. Kumaha Wadoyok? Tos ayar tos teh. Aduh, Pak, teu acan aya. Wadoyok. Sing bener atuh. Hapal eta teh janji saminggu hutang teh. Sing bener atuh Wadoyok. Kumaha ieu teh? Aduh. Hampura ieu teh pan abi teh aya nu bayar hutang deui. Ngan icuk cole wae nu ek bayarna kitu aya wae. Jadi kumaha tuh ayeuna? Pokona saya mah teh hayang nyaho kudu aya ayeuna duitna 10 juta. Rek dipake ku saya duitna. Aduh. Kumaha atunya? Atuh teh ku abi ditelepon deui itu jalmina lagi gecok. Pak Doyok, pokoknya teh yang nyaho saya mah besok kudu aya 10 juta ya. Besok saya ka deui lah ya. Oh mohon atuh Pak, mudah-mudahan kenging. Aduh. Pokoknya Pak Doyok kudu aya besoknya 10 juta. Awas, besok saya ka deui nya Pak Doyok kudu aya 10 juta. Mohon Pak, mudah-mudahan Pak. Aing kudu neangan duit, nang kudu ngajual naon, aing atuh nya goblok teh duit nu minjem duit. Aing coba isuk ka dieu deui. Aing. Semana apa nanti? Tas di lantai barek sanu gering biasa, nyeker naon? Keur kieu we keur dieu. Ngilu reureun mah euy. Sok Pak Mantri. Telepon Pak, angkat. Si penting. Aing Pak Mantri kudu kieu urang teh minta tulung ieu keur kararepet. Kumaha Duh geus neleponan wae jalmana urang teh bareta teh nginjem duit. Nulungan babaturan. Ai ku babaturan teh duitna teh kalahkan dibawa kabur 10 juta. Kamari teh geus nagih ka urang teh jalmana teh ka dieu, urang eueuh cenah ayeuna teh ka dieu deui teh geus neleponan deui. Cik atuh ayahna tulungan 10 juta urang heula moal lila ieu. katempuhan uanya euy. Haru heueuh aing ya. Ai gede-gede mah boro-boro yang nulungan mah euy hese ieu mah ditanya. Aing pasti ka dieu deui wae cik teh aing. Kamari ge geus urang ka dieu deui cenah. Abayang pusing mah euy kitu mah. Galak teu wae jelemana. Kalau galak aing mah nyarekan wae. Duh eueunya euy. Aduh, geus nelepon deui wae aing. Aduh, aing teh jalmana teh aing galak euy. Nya aduh pusing urang ge kieu mah. Sugan teh boga mantri heula aing tulungan ye. Ari nulungan duit mah teh sanggup euy, tapi uang akaran itu urang boga ide ye. Kumaha mun dua api-api gering arek. Tah, Kumaha aing carana? ye. Pan aya usaha duit 10 juta malila coba gedenya. Buat teh api-apina teh bisa usaha dan silaka atau rahet-rahet suku lah ku urang bang bangker heula. Aduh, sok Nya, atuh harusnya. kumaha Sip atuh. Da sok aja mana ka dieu ayeuna. Aing jadi api-api jadi suku meureun nya. Boyah mah. Demi menghindar hutang wa euy. Udah ieu mah aing ngabohong demi kebaikan ya daripada aing ditenggelan. Komo galak mah jelemana. Galak cek aing eta mah datang manten mantri. Assalamualaikum. Salam. Kumaha Wadoyok? Tos aya arcis teh. Aduh, Pak. Sanes teu ngusahakeun abi teh kamari teh bade nagih tah kalah ka abi. Geubis dina motor. Motor lagi kuat ka locot bana ge. Aduh, Wadoyok. Kumaha tuh? Aya duitna aya teh Wadoyok. Aduh, Pak. Bujang-bujang atos napan ieu abi kena cedera, Pak. Kumaha tuh Wadoyok? Tuh bener ieu mah balik lah ieu mah. Geus lang bawah motornya. Pan motor lagi Pak di bengkel. Ban lagi kuat kala locot. Tengna belah. Permisi Pak, urang mah sieun tah. Wadoyok. Ari eta saha eta? Eta pamantri, uih iya ya tah. Uih merban iya Pak. Ayeuna boga duit sabaraha tuh eta?
Aduh, bujang-bujang gaduh artos pan dia kita mantri nganjuk, Pak. Abi ke tegaduh pisan artos. Geus we lah. Isukan we lamun geus aya nya, nelpon ka saya nya Wadayok. Mohon Pak, mohon. Ah, ya we karunya lah. Ya kanggo berobat itu nya. Ya kanggo berobat. Oh, mohon atuh siap. Nuhun pisannya, Pak. Saya balik dulu ya. Ya, mohon. Siap. Halus gitu orang juga. Sip. Bagi dua. Atur nuhun. Ulah ting bagi dua atuh, Tri. Geus kop yang dua penting masalah lah. Aing. Nah, kumaha tuh bang, mau lonjol dangdut. Lapan aing keur digawe ya. Coba yang kieu deui we. Naik kalau saya tikpang nyalakan ieu ya. Sekarang. Hah, kumaha tuh nyokelan lu kitu, urang mah Iya, lonjol cakalan dangdut. kita boro-borokan ieu teh nyen musola bantuan ka aing kalau aja celana sekarang ya yang kieu. Tuh. Terus kumaha ieu? Hah, cakalan. Cakalan atuh kade kurang. Nah, aing ditah digawe ieu. Tuh, daguan harus yang kieu sekedeng. Cih, aing jalma teh ka mana? Aing geus cangkeul kieu aing. Terus aya saja mau balik-balik ini si Wadayok teh. Aing geus cangkeul aing yeuh. Aing ka mana ieu? Jalma teh. Si gobloknya nyekelan itu ku aing gawean teh. Akan teh ku aing gawean nyekelan kai. Wah, lain gawat atuh ka dieu yeuh aing geus cangkeul yeuh aing suku deuleu geus ka ditu ka dieu aing yeuh, Wah. Buru, aing keluar dangdut. Nah, tuh kawas nu maboknya nyekelan nu kitu tinggal locotkeun. Cih, apaan tadi ditanya kelan? Nah, kelan ngogok ke aing kunyuk. Aing mah ditanya kelan sote gawekeun lain nyekelan kitu. Cih, sugan aing teh penyekelan teh menyekelan kunaon? Ah, kieu mah ngagawean aing kunyuk. Emang enak dikerjain. Hah? Ayo Wadayok paling mana, Pak? Hah? Wadayok paling mana? Bade ical hayam. Saya sepeda ical ya mah, pada Wadayok. Mahal teuing atuh 100 mah. Wantun 20.000 mah sok ku abi. Sanes pada ical hayam ya naroskeun Wadayok. Di paling mana bade masihkeun ieu hayam. Kabina-bina teuing atuh sia teh. Hayam kieu. Aduh, nya mah moal mungkin 100 sok we salawe. Aya duitan. Aduh, eta jalma teh budak gitu ya tehnya. Aduh, eta nyambungnya. Nah, yo, Kang. Teu wani 75 oge. Tulan. Geus sok 25. Oh, 25, kumaha? Tuh sanes pada ngical hayam ya mah bade ka Wadayokkeun dipasikeun. Ngelen Wadayok. Arek moal ieu. Weh, Sok 30 we sok. Wah, tuh aya uwa tuh. kageuna. Alhamdulillah. Oh, iya nganterkeun hayam. Mohon iya masihkeun hayam. Oh, eta hayam ketawanya. Baik itu iya bener. Nyala eta ka uwa. Kan abi ngokten ka uwa. Aduh. Nuhun atunya. Mohon. Nah, sia teh kumaha? Yo, pas aing teh keur ditawar sia teh. Ieu teh ka aing. Ka aing ku si Doyok. Balik we sia teh cabut ku aing geura. Nah, ditawar kumaha ieu maek mere hayam kamari ka aing geus janji, lain ek dijual ket. Sia. Rada goblok ah. Tah apa meureun sia teh? Tok kumaha jeung aing ieu na? Lain ek dijual ieu mah kamari geus janji ka aing ek mere. Aji wani-wani maneh. Bukan masalah si Doyok. Aduh. Hah? Masalah naon ket? Ya, masalah. Ta. Ngomong aku sia teh. Bade masihan hayam ka oyo. Tuh cenah. Ngakun. Beja tuh tadi sia teh. Wah, mere hayam. Capek bang ngomongnya. Heuh, sieun gitu kudu di. Golek ini.